Talelo lela lela ledu tak menengo anak bocah asu. Sugi keur nimang naon? Lela lela ledu. Naon sih mak? Ngaraduas wae. Hade euy, maneh melak ucing? Lah bahasa teh sok kemana wae, lain melak atuh nu kieu mah mak. Ngingu, ari melak mah melak lauk, melak tanggal dukuh, melak lengkeng, entar kitu melak nu kieu mah ngingu ngaranna. Heueuh lah, maneh calembeng pisan. Heueuh lah nu kitu ngingu. Gimana tuh eta euy? Oh, nang meuli mah mahal euy. Tempo tah panonna ge warna nu hijina bodas, anu hijina warna kuning tah tinggal ieu. Anjir. Nah, mata nasi sirangan. Ji atunya heueuh di ucing mahal mak. Meni warna rupa pisan nya euy. Ucing oge meni maranaha. Eta saha ngaranna ucing teh? Nah, zaman ayeuna mah segala rupa ge maranaha mah jadi duit. Oh, ieu ngaranna ucing ngaranna mah. Ucing. Kapan heueuh eta mah ucing? Ji, apaan heueuh? Ngaranna ucing. Pan heueuh, urang ge nyaho eta teh ucing. Ngaranna saha? Heueuh, ieu teh ngaranna ucing mak. Ih. Yo kehed. Ti mimiti maneh tah lahir oge. Urang mah geus nyaho nu kitu teh ngaranna ucing. Ih, ayo emak. Mak, ieu teh ngaranna ucing mak, ucing. Yo. Maneh teh jalma. Aya aranan, aran maneh teh si Sugi. Tah, ucing eta ngaranna saha? Heueuh mah ngarti urang oge. Heuh, ieu teh urang diaranana ucing. Ah, sia, loho teh meni beak karep. Jih, nah boloho kumaha mak pancik urang kita tadi ge ieu ngaranna ucing. Heueuh, saha ngaranna? Nyaho ieu teh ucing, ucing. Ieu teh ngaranna saha? Yeuh, mak, kita tadi ge urang ieu sato ieu ngaranna ucing. Saha deui atuh? Duh, aing mun dipabeulit pisan ngobrol jeung maneh geuning. Yeuh, mak, sabenerna mah da urang mah teu kudu nyieun riweuh, teu nyieun pusing. Yeuh, ieu teh ucing heueuh mak. Tah ku urang ieu teh diaranana ucing. Geus lah, masih we. Aya kakara ngadenge ucing di ngaranna ucing. Lieur aing mah. Oh, dasar ini rabi ke huntuan. Si Sugi keur naon euy? Keur naon sih euy? Mak. Yeuh, ieu mah biasa ya keur masekan tiwu. Anjir. Mending ngare juga amis hayang. Ah, sia mah nu kitu-kitu di hakanan. Ngeunah mah tiwu teh campur ngasaan gitu. Aing mah umur-umuran nya tara ngahakanan nu kitu. Nu sok ngahakanan nu kitu mah panda wungkul. Panda mah lain nu kieu mah, panda mah ngadar iwung, turubuk, nu kitu panda mah lain tiwu. Heuh, sarua wae. Sabang saning aawian eta kahakanan panda. Lah gandeng mah ngomong teh ka mana we jeung lah kitu mulang mah. Ek naon sih ka dieu kalau ganggu wae. Marina ge urang mah lain ngahajakeun reka maneh, ngan urang ngaliwat aya maneh. Lah sok wadul emak mah meureun ka dieu teh nempo urang pada aya tiwu, ek menta meureunnya. Ya mah aya tiwu mah. Ah, teu sudi mutlak. Kitu mah kopejang maneh. Lah emak mah lain teh sudi mutlak lain kahakanan panda-panda teuing eta teh. Emak mah teu bisa ngahakana da eueuh huntuan kari hiji. Sia babal, ngahina geuning ka aing, siri teh.